Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudenya sareng sim kuring manganang bayu hayu urang ngadongeng deui urang neraseun hanca anu katuna dina dinten kamari. Mangga mitra urang lajengkeun nya wilujeng ngadangukeun krung. Kira-kira wanci tunggang gunung Sitarman jeung eta si Kudil budak angon teh kara balik ka imahna sewang-sewangan. Ayeuna mah urang kocapkeun waktu isukan jarak waktu kan acara di kadipaten teh keun tinggal 2 poe deui. Ayeuna mah urang kocapkeun salah saurang gegeden anu meunang pangulem di Adipati Suryalaga anu sarua mangrupakeun adipati anu ngaranna teh Suradipraja anu linggih di Kadipaten Lingga. Eta Adipati Suradipraja teh manehanana rek nohonan kana pangulem nu jadi sobatna. Harita manehna keur ngobrol we jeung jalma kapercayaanana anu lalaki Sanip. Pok harita Adipati Suradipraja teh cacarita. Mang Sanip, kula meunang pangulem ti sobat kula nyaeta Adipati Suryalaga. Anu eta si pangulem teh kula kudu ngahadiran kana acara hiburan. Nya eta hiburan ngadu hayam. Ku kituna kula sejang ngiluan wae kana eta acara di Kadipaten Salaka. Sabab mangrupakeun kahormatan pikeun kula lamun pikeun kamiluan. Tah kitu. Muhun. Rupina Kang jeung Adipati Suryalaga teh dina raraga ngahibur hayatna seun. Oge ngajalin hubungan silaturahmi sareng kadipaten urang seun sareng kadipaten senesna. Da saurna mah anu diulem teh para inohong gegeden. Sami-sami diulem tak kitu. Bener Mamang. Caritaan Mamang Sanip memang bener. Kula salaku jalma anu diulem mangrupakeun hiji kahormatan. Mun nepikeun kabisa miluan kana eta acara lain ngan saukur milu ngahadiran. Ngan bae bingung kula teh. Bingungna kumaha seun? Nya bingung. Sabab kula teh teu boga hayam adu. Jeung teresep teuing kana miara hayam. Tapi kula hayang miluan, tah kitu. Ceuk eta Kangjeng Adipati. Suwun. Janten kumaha tah naha peryogi melarian heula hayam aduna kitu seun? Mohon pami sametala wungkul mah saira gamparan teh asa kirang sugem mah seun. Pangaresa kedah ngiringan kana eta acara ngadu hayam. Sokomot dugi ka tiasa janten pamilon anu unggul. Tang tos siji kahormatan jeung kabanggaan seun. Margi disakseni ku parang gedean anu sanesna kitu tah. Tah kitu. Teteh lah memang ngarti kana eta hal. Ku kituna wayahna Mamang. Mamang teh salaku jalma kapercayaan kula anu seleli dipercaya jeung dipikolot. Jadi wayahna kudu daek kabantu ya kana kabingung kula. Pikeun neangan hayam adu Mamang anu hebat anu alus. Muhun. Aduh. Mangga. Duh kan waktosna we mung katun 2 dinten deui nya kan acara teh. Hartosna Mamang teh aduh kedah saengan atuh kenging hayam adu anu hebat. Mung gaduh waktos sadinten pangitan. Nya Mamang. Ngan baik kaula teu hayang nyaho. Nu penting Mamang kudu meunang eta hayam. Halah. Muhun mangga. Pokona kumaha we carana Mamang kudu meunang. Pek teangan ubek di sakuliah ngomongkeun urang. Tangtu aya hayam anu hebat. Sugan we meunang mang lah. Muhun. Aduh, dauh timbalan pangarsa. Perkawis eta mah tos janten kewajiban Mamang. Tang tos teh kapolah bade milarian eta hayam. Muhun. Keun we urang taroskeun ka sakura hayat sumuhun. Sugan anu gaduh hayam adu anu hebat. Jeung deui bade ngadongkapan pakalangan anu sakirana muhun gampi ya muhun. Tang tos mah kana ka pakalangan bae. Margi di dinya mah tempatna muhun.
kumaha mamang wae pokona mah. Mugia usaha mamang teh ngabuahkeun hasil. Jigera ini cung gera lumaku ditunggu ku kaula. Pokona mamang balik ku rumah hayam anu hebat anu bisa diandalkeun ku kaula. Mangga seun mangga. Isi mamang bade angkat we seun ayeuna keneh. Moal dilamikeun deui pokona malah. Atuh ari kitu mah. Kisah teh harita undur ti payuneun Adipati Sura di Praja. Harita kisah meme indit ka api lemburan. Rek neangan hayam adu teh manehna teh tatanya heula ka anak buahna sugan we cenah aya nu apaleun. Tempat-tempat adu hayam anu kasohor nu aya di wewengkon Kadipaten Lingga. Pok harita kisah teh keur tumanya. Cikan euy. Kula teh rek tumanya ka ila laing euy. Nah apa pakalangan hayam anu kasohor nu aya di wewengkon Kadipaten urang ya? Sakatarang abi mah pamit telepat mah aya di lembur gagakseun. Mali eta pakalangan teh kasebat pangageungna we di wewengkon Kadipaten urang mah. Mun pamit dibandingkeun cara pakalangan sajana nu aya di pilemburan urang. Pokona mah paling rame tah. Alus euy. Mun kitu mah atuh aya da anteur euy. Kula ka itu pikeun mastikeun euy. Alah, sumohon punten we seun. Nah bade naon kitu salira bade ka itu nah bade ngiringan ngadu hayam. Ih, lain. Lain kula ka itu teh lain dari kadu hayam euy. Sabenerna meunang pancen ti Kangjeng Adipati supaya neangan hayam anu hebat. Sabab Kangjeng Adipati teh kenging pangulam ti Kadipaten Salaka euy. Eta Kangjeng Adipati Suryalaga teh ngayakeun acara hiburan. Nyaeta hiburan ngadu hayam. Ku kituna ngulam kadudungan urang tah. Mangrupakeun hiji kahormatan pikeun dudungan urang mah lamun nepi ka bisa ngahadiran jeung miruan kana eta acara. Jadi cendak nama kudu meunang hayam adu anu hebat sabab dudungan urang teh kapan teh boga hayam adu euy. Oh kitu mohon paingan atuh kitu mah lah. Kela nya urang tareskeun aduh lain uca euy. Sugan maneh apa na aya hayam anu kasohor euy. Nya hayam anu unggul di pakalangan lembur gagak euy. Si Jana teh tumanya ka baturna anu adalah si Uca. Pok atuh si Uca teh nemalan. Ari saketerang kuring mah nya ya eta kungsi ngadenge kabeneran lanceuk kuring teh kudu tukang adu hayam. Da cenah mun teh salah mah eta hayam anu unggul bae teh di lembur gagak teh nyaeta si belut. Nya si belut nu kasohor teh. Hai maneh teh salah euy. Bet los-los kana belut sagala. Hayam. Kapan butuhna ge jang hayam adu euy. Lain ngadu belut sia teh. Ih ceuk saha euy. Teu nyaeta ari landi teh ngaranna hayam teh si belut. Hayam. Nah beti landi si belut euy. Kapanceun eta kahebatanna teh awakna we leueur kawas belut. Matak can kungsi eleh jajaten. Teh kumaha pokona mah kitu we cenah euy. Awakna teh leueur kawas belut. Tah. Nah saha euy? Eta nu bogana hayam teh. Bedakeun ka kula euy. Disanip jadi penasaran harita teh. Manehna mencrong tumanya ka si Uca. Adi nu kagunganna mah aki lompet nun. Cenah mohon aki lompet. Eta aki lompet teh merupakeun aki anu kadu hayam si belut teh ngan bae lain aki sambarangan nun. Gaduh ilmu panginten. Jadi hayamna teh kitu tah gaduh kalebihan. Alus euy. Jadi ayeuna mah kieu euy. Urang ngajugjug ka imahna aki lompet. Nah si laing apal? Ai perkawis eta mah gampil lah. Keun we urang tataroskeun we tang teu moal bireuk atuh ari gaduh hayam nu kasohor mah. Jangan euy.
Hayu ayeuna mah urang ini wayahna si laing jana jeung mane uca kudu nganter dewek si euy cek eta Kisani. Atuh ari geus kitu mah tiluanan teh rek ngajugjug ka lembur Gagap. Duanana teh haleumpang muru ka tukang ka tempat istal kuda. Celak naraye kana kuda ngarah gancang tepi cenah ka lembur Gagap. Anu rada anggang ti eta wewengkon kadipaten. Atuh ari geus sabada tepi mah ka lembur Gagap. Maranana teh anjog ka hiji imah nu aya di lembur Gagap. Coba si laing tanyakeun euy jana ku si laing tuh ka ieu imah tuh sugan apaleun euy di mana kitu lemburna imahna kilompet teh euy. Mangga jeleng harita teh jana teh luncat tina kuda muru ka eta imah. Kabeneran eta imah teh aya nu panggeusina teh keur aya di jero. Sampurasun. Rampes ujang. Punten ieu teh bade ka saha nya? Alah, Bi, kuring dek tumanya naha bener. Di dieu teh aya anu nalah aki lompet. Anu boga hayam si belut anu sok diadukeun hebat meunang wayah. Cenah mah urang lembur dieu, lembur Gagap oge nya. Nya ujang aki lompet mah geus kasohor atuh. Kokolot dia lemur jeung boga hayam anu hebat. Anu ngarah lahna teh si belut. Jadi ujang teh rek kaitu nya rek ngadukeun hayam kitu. Lain ngadukeun hayam. Kuring teh puguh keur neangan hayam anu hebat dah. Pokona mah tuduhkeun di mana imahna. Kuring kaitu, kuring teh ti kadipaten. Gebeg harita teh. Eta si bibi teh rewaseun tetela cenah nu datang ka imahna teh mangrupakeun abdi dalem ti kadipaten. Hapunten hawe da teu tarang manawi teh sanes ti kadipaten seun mohon. Nya kuon ku bibi urang mohon tuduhkeun da moal bireuk piarian we bumi anu rada ageng seun. Eta dumuk matuhna aki lompet teh. Ya guys, nuhun Bi kana informasi. Kuring bade langsung ka itu. Cek eta jang jana atawa si jana. Geus kitu mah si jana teh balik deui laporan ka atasanana nyaeta Kisani. Nya laras pokona mah seun. Bobina teh di lembur Gagap oge cenah eta nu nalah kilompet teh. Aya tuh urang ka itu daripada dituduhkeun lebah-lebah nama moal bireuk. Ayo, euy, kacangan euy. Kudu kacang napi ya. Dewek penasaran hayang buru-buru nyaho, nah bener. Eta ki lompet teh boga hayam anu hebat nu ngaran si belut. Atuh ari geus kitu mah. Kisani dituturkeun ku jana jeung uca ngajugjug ka eta imahna aki lompet. Bener we barang tepi ka imahna aki lompet anu teu bireuk da puguh imah anu panggedena. Di hareupeuna imahna teh loba kandang hayam. Ngan bae aya hayam anu di kurungan. Hayamna teh mangrupakeun hayam bangkok anu aneh buluna teh. Buluna teh hideng meles. Ngan bae diselapan ku warna koneng. Carambang buluna teh. Atuh barang sup ka para karangan imahna. Eta jana teh uluk salam. Sampurasun. Rampes. Di jero imah aya nu kaluar saurang aki-aki nu geus kolot. Malahan mah katinggalina teh geus bongkok. Rek kasaha jang. Terus itu bumina aki lompet. Ya bener ieu mah. Imahna kuring. Tapi kuring mah lain tukang torompet jalu. Cek eta ki lompet anu geus rada saliwang da puguh. Nunanyana teh rada anggang. Kuring mah rek aki lompet, nah ieu teh aki lompet. Lain rek ka tukang torompet ki.
Oh ereka Aki di mana Jang bet los ka dieu. Siap kajero Jang. Kuring deh di Kadipaten ki. Di Kadipaten. Aduh. Sumuhun mangga kalabat. Aya kaperyogian naon seun? Cek eta Ki Lompet reuaseun. Satu tas dibejakeun yen eta jana teh mangrupakeun utusan ti Kadipaten. Aya perlu pokok ke kaki ya. Tuh nungan kuring nungguan di luar. Kayak orang tidak kajero. Cek eta jana. Atuh di geus kitu mah. Jana nitah ka Kisanip jeung Uca pikeun arah sup ka jero imah. Sup atuh hari eta tiluran teh ka jero imah. Dibageakeun ku eta Ki Lompet. Anu ngarasa dag-dag deg reuas kadatangan ti jalma ti Kadipaten teh. Nah naon cenah maksud katujuan kadatanganna teh? Ke hapunten we teh. Enggal ditaros ku Aki. Manawi teh sanes utusan ti Kadipaten. Aya kaperyogian naon nepangan ka Aki dah kitu. Kula ngaran Kisanip. Kula jarama kepercayaanna Kang Jeng Adipati. Ka dieu teh ngahaja siapa kula ngadenge yen Aki teh boga hayam anu hebat. Anu ngaranna teh Si Belut. Nah bener. Nyalan laseun. Aki memang gaduh hayam anu ngaran Si Belut anu disimpen di payun tadi di kurungan seun nuju dipoyankeun. Alus kitu mah. Kieu ieu teh Ki Kang Jeng Adipati teh meriyogikeun hayam. Butuh hayam adu anu hebat. Ya kula nanyakeun, teteh lah cenah di lembur gagak. Nya eta Aki sorangan boga hayam anu hebat anu ngaran Si Belut. Anu can kungsi eleh. Nah bener eta teh. Ieu mohon ari percanten mah mohon. Hayam Aki mah kacan kungsi ngalaman eleh jajaten seun. Juara teras dah kitu. Nya naon hubunganna seun. Da punten we Aki mah dina ngadu hayam ditara tumpangan. Sokomo judi nu sanesna seun. Eta we resapan seun. Kula lain arek nanyakeun hal eta. Tapi kula teh butuh hayam. Sabab Kang Jeng Adipati teh rek ngiluan acara adu hayam di Kadipaten Salaka. Anjeunna diulam ti Adipati Suryalaga. Kituna sabab nudungan kula teu boga hayam. Jadi butuh hayam anu hebat. Sabab lamun nepikeun ka miluan oge unggul eta mangrupakeun hiji kabanggaan pikeun dulungan urang. Eta Adipati Suradi Praja tak kitu. Jadi kumaha maksana ieu teh? Nah, cinak nama eta hayam Aki teh ku kula rek dibeuli bae. Ku harga anu mahal. Pokona mah eta hayam bakal jadi milikna Kang Jeng Adipati. Hulang atuh harita teh. Eta Ki Lompet teh ngahulang. Teu kungsila pok deui cat nemalan. Oh, janten kitunya maksad kasumpingan salira teh. Peryogi ku hayam Aki nu nalah Si Belut. Nya mangga seun. Aki teh tiasa ngoretkeun ari diperyogikeun mah kanggo Kang Jeng Adipati mangrupikeun hiji kahormatan pikeun Aki mah. Hayam Aki nu nalah Si Belut kaanggo. Nya mangga. Mangga we muhun. Ari bade di artosan kitu mah Aki oge. Mangga asal kahartos we tah kitu. Margi hayam Aki mah hayam anu hebat. Anu can kungsi ngalaman teterereh jajaten tah kitu. Keun masalah duit mah moal jadi soal keur. Kang Jeng Adipati mah sabaraha we bakal dibayar Ki. Pokona mah Aki entong sieun dimumurah. Aki bakal disenangkeun ku harga anu nuju jeung hayang Aki. Hayang sabaraha kira-kira tah? Iya, ari dina harga mah sieun moal tiasa ditilai saleresna mah.
sabab eta si belut teh hayam anu hebat. Ceuk paribasan aku aki sanajan dipentak ku sasaha moal dibikeun. Ngan ieu mah pedah we ku Kangjeng Adipati seuh. Mangga ngan bae ha pangaosna. Nya kitu kudu katebus we kitu, kacombo kitu tah. Pokona ieu bakal dihargaan ku harga anu mahal. Aki bakal senang bisa meuli kebon, meuli sawah. Malahan mah bisa nyeun imah anu leuwih hade. Ngan bener ieu hayam teh hebat. Kula acan percaya hayang nyaksian heula. Nah bener eta hayamna hebat atuh henteu. Ieu nya mangga sieun. Sayana mah urang kapayun we. Urang cobian adukeun ceuk eta Aki Lompet harita teh manehna ngajakan ka pakarangan imah. Hayang mentes eta si belut teh. Heug, hayo tuh, urang saksian euy. Ceuk eta Kisanip ngajakan ka baturna. Eta jang jana jeung jang ucap. Sabada tepi ka pakarangan imah. Katingali Aki Lompet teh muka kurung. Anu ngurungan eta si belut dikaluarkeun. Eta hayam bangkok teh langsung dikelek ku Aki Lompet. Ya ayeuna mah wang adukeun we, cikan jang. Cokot hayam dina jero paranje jang. Ceuk eta Aki Lompet nitah ka jang jana pikeun nyokot hayam adu anu aya dina jero paranje. Ya siap ki, orang sanak wabi. Karawak atuh hayam teh dikaluarkeun tina paranje. Tah ida teras kumaha? Ya ayeuna mah urang coba we, urang adukeun pan hayang mentes kahebatan si ieu si belut. Sok jang lepaskeun jang, ceuk eta Aki Lompet. Ditah ngalepaskeun ka eta si Ucap. Jreng hayam bangkok teh dilepaskeun. Atuh geus kitu mah eta hayam bangkok teh adu hareupan jeung si belut. Geus silih pencrong. Garapak, gabruk, ceprot, ceprot. Hayam bangkok nu lepaskeun ku si Ucap teh miheulaan Rajang. Bubuhan hayam anu jajangkar kene. Can asa kejeuhan dina Rajangna teh. Tapi aneh. Pan Rajang eta hayam bangkok nu masih jajangkar teh sakitu garangna. Keuna kana awakna si belut mah nyolelat. Akhirna eta hayam jajangkar teh nepikeun ka ngakebru labuh atuh. Sababana Rajangna teh jadi leueur. Tuh kasaksian ningali. Eta hayam teh kalah ka kitu we labuh. Hanas we saranganna teh mani garang. Ieu kahebatan si belut teh. Eta kitu seun. Ceuk Aki Lompet muji hayamna. Anu emang bener bisa kasaksian ku Kisanip. Yen eta si belut teh mibanda kaistimewaan awakna teh leueur kawas belut. Atuh panarajang hayam musuhna teh teu bisa labas, teu bisa keuna kana awakna, kaburu disoledat. Cik ayeuna mah urang Bandungan deui we. Cikan kumaha? Sok. Ayo belut serang euy. Eta hayam teh kawas anu ngarti, kiwari mah malesna Rajang ka eta hayam jajangkar. Hiuk. Cebrot. Gapruk, celeprot, ceprot, gerapak. Kusakali tenggeulan oke atuh. Eta hayam jajangkar teh neupikeun ka Meceleng. Jauh naker. Ngan bae teu neupikeun ka paeh da. Nyaho. Kana maksudna eta Aki Lompet. Ukur neupikeun ka eleh bae. Eta hayam jajangkar teh neupikeun ka kekeokan, neupikeun ka lumpat, soak. Teu kuat ku wesena eta si belut. Tuh, kitu sieun kahebatan si belut teh. Halah. Kakarangan teh ngalah. Kaula ningali hayam saperti kieu mah. Teteh awak teh leueurnya. Jeung eta duh tenggeulana hebat kana Meceleng kitu. Eta teh teu acanan naon sieun. Upami dinyakeun mah tenggeulana eta hayam jajangkar teh moal teu ngusek saharita sieun. Da atuh tenggeulana teh rohaka. Malihan mah eta hayam si belut teh tenggeulana lamun diparang dikeunakeun kana tangkal kai teh neupikeun ka ngadorok-dok peunggasieun ku tarik-tarikna eta tenggeulan.
Alah. Hebat alus aya kitu mah, doh. Nya lah, percayalah Ki. Kata Ji ku eta hayam si belut. Tah jadi hayam teh bakal dibawa we ku kula ya. Bakal dipasrahkeun ka Kangjeng Adipati. Masalah bayaran tenang. Ku kula bakal dibayar. Pokona Aki bakal sugeng mah. Nya mah enggak kitu mah. Ngan ieu mah sumuhun sieun. Aki teh bade ngajengkeun diri we. Bade ngiring gitu upami eta Kangjeng Adipati sudah diperaja ka ditu teh ngadukeun hayamna ka Kadipaten Salaka. Agi teh hoyong lalajo we sami ningali eta si belut ceun. Alus. Geus ayeuna sakalian Aki bakal dibawa ka Kadipaten ku kaula. Aki bakal dijadikeun pendamping eta dunungan kuring nyaeta Adipati sudah dipraja. Jadi guru spiritual pokona mah ngeunaan ngadu hayam. Nya sae muhun. Langkung sae kitu sabab lamun eta si belut aya dina pangaping Aki tangtu bakal leuwih hebat seun, kahebatanna teh bakal hebat pisan tah kitu. Nya alus. Pokona ayeuna keneh hayang ngilu ka kaula. Keun barayaran mah di ditu sakalian. Jeung bawa eta hayamna Ki. Ceuk eta disadip nitah ka Kilompet. Pikeun mawa hayam dibawa ka Kadipaten. Atuh ari geus kitu mah gura giru Kilompet teh mawa wadah hayam. Eta hayam si belut diasupkeun kana wadahna. Geus kitu mah celak bae. Disadip teh naik deui kalacat kana kuda. Kitu deui geus Kilompet harita teh manehna teh naik deui kana kuda. Sarua da manehna ge bogaeun kuda, da puguh Kilompet oge bogaeun. Atuh geus kitu mah manehna bring wae muru ka Kadipaten. Eueuh mitra, waktos parantos teh nya kapan deui nya. Cag heula urang dugi ka dieu heula jejar carita si Jeluk Hayam Gaib. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun dina sadaya perhatosan hapuntenna tina sagala kakiranganna tangtos seueur lepatna tangtos seueur kirangna malah mandarjanten hiburan bae nya jarangan baraya dina ngalaksanakeun aktivitasna sewang-sewangan mugi aya dina kasehatan lahir senang batin dilancarkeun sagala rupina. Atuh tong hilap di like, di komen oge di rojong ku di subscribe nya supados channel Emang tambih majeng, Emang tetap eksis tiasa ngahibur baraya di mana we ayana. Atuh Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja.